Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sabadana muji syukur ka Allah Ta'ala, Zat nu maha welas nu maha asih tur maha kawasa. Anjeunna nu nyiptakeun nu ngayugakeun langit-langit jeung bumi katut sagala eusina, oge anjeunna anu nata anu ngatur sadaya makhluk-makhlukna kalayan ukuran anu sa alus-alusna. Anjeunna oge anu maparin pituduh nu mangrupa dinul Islam, agama anu diagam ku urang sadaya. Insyaallah lamun urang nyepeng pageuh muntang kalayan kuat kana agama Allah, pasti salamet dunia sareng akhiratna. Sabanana ti eta simkuring ngahaturkeun mugi-mugi saum urang anu parantos dilakonan nyaeta Tasu'a Asyura 8-10 Muharram anu parantos kalangkung, mugi ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan panampian anu sae-saena. Amin ya rabbal alamin. Oge mugi-mugi cita-cita harapan urang sadaya sakumaha anu dicita-citakeun ku nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta saum Asyura tiasa mupus ngalubarkeun dosa urang sataun kalarung. Mugi-mugi sing laras-laras urang ge kenging magfirah pangampura mungguh Allah Subhanahu wa taala. Salajengna pamirsa, insyaallah dina danget nu ayeuna simkuring sejak ngadadar ngaguar perkawis unak-anik dina bab adzan. Aja dipidangkeun dina danget nu ayeuna margi di antara urang khususna muadzin masih keneh osok aya anu gagabah caliweura janten tiasa dicindekeun ku urang sadaya lamun aya muadzin ngagalindengkeun adzan di masjid, di hiji masjid henteu ngangge tata titi ieu teh nuduhkeun kana kailmuanana. Padahal kadudukan atanapi ajen inajen adzan jeung muadzin mungguh Allah sareng Rasulna ieu luar biasa. Luar biasa. Tah nu mawi insyaallah pedaran nu ayeuna teh panginten pedaran anu kahiji. Upami engke kedah dikeureuyeun kanu bab kadua, insyaallah dilajengkeun kanu bab kadua. Ayeuna mah urang pedar we dina waktu kirang langkung 60 menit ngeunaan unak-anik bab adzan. Insyaallah di antawis unak-anik dina bab adzan teh panginten anu kahiji naon ari adzan teh. Anu kahiji pamirsa. Anu kadua iraha mimiti ayana adzan. Anu kadua pamirsa. Lajeng nu katilu naha kedah adzan sarta naha make kudu adzan. Punten. Anu katilunya, nu katilu teh naha make kudu adzan. Sarta aya naon dina adzan teh. Lajeng nu kaopat
Nah leres posisi muadzin, darajat muadzin, martabat muadzin eta leuwih utama tibatan imam salat. Salajengna nu kalima nyaeta kumaha hukum adzan teh. Sarta nu kagenap ieu mah upami kabujeng aya waktos keneh urang guar wae keur naon keur dina kondisi kumaha urang kudu adzan. Wabil khusus patarosan ieu teh aya patali sareng kondisi sasalat, kondisi pandemi. Ta pamirsa anu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang guar hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta naon ari adzan teh. Insyaallah kangge ahli pangaosan, ahli ngaji, komo santri mah patarosan naon ari adzan teh rupina ieu masalah atanapi naon patarosan anu gampang lah. Insyaallah kangge ahli ngaji mah, kangge tolib, kangge santri panginten upami ditaros naon adzan teh insyaallah hampir sadaya rata-rata tiasa ngajawab. Mung upami naros kamu adin cantang tu margi teu saban-saban muadzin elmuna jejem sarta pangartina jejeg. Tah nu mawi urang pedar wae sakedik ngeunaan definisi adzan. Anu kahiji, adzan sacara basa teh nyaeta al-i'lam. I'lam, mere nyaho. Wawaran, pengumuman nya. I'lam, tina alima, mere nyaho. Jadi nurutkeun lughah, nurutkeun basa, etimologi nyaeta al-i'lamu bisyai'i. Mere nyaho ngeunaan hiji perkara. Perkara di dieu nyaeta waktu salat. Jadi ku ayana adzan teh nu ngadenge saha wae nu ngadenge dibere nyaho kunu ngagalindengkeun adzan nyaeta muadzin. Kahiji ngeunaan waktu salat, anu kadua yen di eta tempat digalindengkeun adzan teh rek diayakeun salat jamaah. Eta nu pokok. Nanging ringkes namanya eta al-i'lamu bisyai. Mere nyaho hiji perkara. Eta adzan. Sakumaha pidawuh Allah Subhanahu wa taala anu kaunggal dina surat At-Taubah. Ayat katilu. Allah dadawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa adzanum minallahi wa rasulih. Wa adzanun jeung beja jeung i'lam wawaran pengumuman ti saha ti Allah jeung rasulna. Ta ieu nurutkeun basa. Jadi adzanun dina Al-Qur'an oge aya. Jadi lamun urang ditaros nah ari adzan teh aya dina Al-Qur'an aya. Nyampak. Malah wujudna oge, wangunana oge ku adzanun. Langsung ngangge wangun masdarna adzanun, adzan. Eta panggero atanapi i'lam. Sora anu nganepikeun mere nyaho kasing saha anu ngadengekeunana. Oge dina ayat sejenna di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 27 Allah oge ngadawuh wa adzin finnasi bil hajj. Adzin wawarkeun, bejakeun ku anjeun Muhammad. Umumkeun gitu. Tari kamari mah sanes amun kamari tahun 2018 sareng 2020 mah 2020 sareng 2002 hiji mah ngabejaanana teh pamarentah nyaeta yen tahun ieu teu aya haji. Jadi ibadah haji aya teu ayana kudu dibejakeun. Insyaallah lamun teh mah kondisi pamarentah Saudi salaku pihak anu
ngalumangsungkeun prosesi ritual ibadah haji ti adugikeun ka zetna aya rupa-rupa hahalang wagelan nya boga wewenang kangge ngumumkeun naha negara itu negara ieu bisa ngalakonan ibadah haji atanapi henteu. Tah kamari dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala pamarentah Saudi netelakeun yen Indonesia kaasup negara anu teu diwidian. Teu diwidian calon jamaahna ngalakonan ibadah haji tahun 2020 sareng 2002 hiji. Tah aya teu ayana teh wajib diumumkeun. Lamun teu diumumkeun, artina geus ngalarang, geus ngarumpak aturan Allah Subhanahu wa taala. Margi Allah oge nandaskeun wa adzin finnasi bil haji. Wawarkeun ku anjeun, bejakeun ku anjeun. Ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salaku ulil amri ya. Jadi salaku rasul, salaku ulil amri, tahpun kitu deui pamarentah anu gaduh wewenang dina bab urusan haji dina hal ieu nyaeta Kementerian Agama wajib ngawawarkeun ngabejakeun yen tahun ieu teh teu aya ibadah haji alatan pandemi, alatan sasalat jeung sagala rupa hal. Jadi bejakeun insyaallah. Asal ulah aya masalah we, lamun aya masalah naha korupsi, naha itu naha ieu eta mah dirina sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi adzan teh nyaeta wawaran. Pengumuman, iklam, bejakeun kumaha. Ari ngabejakeun ibadah haji mah. Sebat we zaman kiwari mah press release atanapi konferensi pers upamina. Tapi upami ngabejaan salat mah jeung waktu salat eta nyaeta ku adzan. Adzan teh lafadna tos ditangtukeun ku Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Ari ngabejaan ibadah haji mah mangga. Eta mah ku ungkara bangsa sewang-sewang. Indonesia ngumumkeun ku bahasa Indonesia. Tapi adzan di mana bae rek di Indonesia, rek di Turki, rek di Garut, rek di Cimahi nya eta mah sami. Adzan ngagerona ngabejaanana ku lafad-lafad anu sarua, anu akur. Sebut we baheula di Turki nya ngagero adzan teh kudu diganti ku lafad bahasa atanapi bahasa manehna. Nya ieu anu disorot ku sarerea. Yen ngaganti lafad-lafad azan ku basa sewang-sewang, ku basa daerahna, ku basa negarana masing-masing, ieu teu diwenangkeun ku agama. Ta ayeuna mah panginten tos teu aya, sok sanaos aya ieu. Anu hayang nuluykeun ka hayang Kemal Ataturk sangkan lafaz adzan teh digalindengkeun ku basa nagarana sewang-sewang. Tanu mawi lamun tadi nurutkeun basa, ta ayeuna mah nurutkeun syar'i, nurutkeun istilah. Naon ari adzan teh? Ari adzan teh nyaeta al-i'lam, wawaran, pengumuman. Beja, mere nyaho biwakti sholati. Ngabejaan mere nyaho kabatur waktu salat. Kunaon bi alfadin ma'lumatin makhsusatin masyru'atin. Kulafad-lafad anu geus ditangtukeun, anu geus dikhususkeun sarta anu geus disyariatkeun. Jadi teu meunang lafaz adzan diganti ku lafaz-lafad anu tuluyu jeung syar'i. Ya sebut we zaman non teh dina basa anu gampang nama kudu aya dalilna. Sabab teu mustahil lamun ayeuna urang medar kumaha lafaz adzan anu sabenerna eta teh horeng aya bebedaan. Aya perbedaan. Mung ku sabab urang geus umumnya, geus umum. Jadi nya dianggap nate tos we kitu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jeung saterusna. Akurlah di mana-mana. Alhamdulillah. Sok sanaos lamun ayeuna urang ngaguar nurutkeun kitab-kitab fikih horeng
lafaz adan teh aya bebedaan. Ngan dina hal ieu mah alhamdulillah akur. Pan Al-Qur'an oge pan kapungkur aya qiraah sab'ah. Terus ayeuna aya qiraah 10. Benten tah aya bebedaan. Sok sanaos sacara maknawi mah teu aya bebedaan. Sami sadayana oge. Tah kitu pamirsa, jadi lamun urang naroskeun naon definisi adzan teh nyaeta al-i'lamu bi waqtis sholati bi alfadhin ma'lumatin makhsusatin masyru'atin. Ku lafaz-lafaz anu geus tangtu oge khusus tur syar'i. Artina aya dina dalil, hartina boga dalil. Boh Al-Qur'an, boh hadis Nabi. Mung dina hal ieu mah lafaz anu memang disebat adzan secara syar'i nyaeta lafaz anu kaunggal dina hadis-hadis anu tiasa digunakeun kangge netepkeun hiji padamelan atanapi hiji amalan. Tah eta panginten ngeunaan definisi adzan mah. Jadi adzan secara bahasa panggero atanapi mere nyaho ngeunaan hiji perkara. Nanging secara syar'i mah nyaeta mere beja waktu salat ku lafaz anu geus tangtu tur khusus tur syar'i. Tah eta panginten cindekna atanapi ringkesna tina patarosan naon adzan teh. Anu kadua pamirsa, iraha mimiti ayana adzan. Iraha mimiti disyariatkeun adzan. Cek sakaol sakumaha anu kaos dina kitab fikih Syekh Wahbah Al-Zuhaili rahimahullahu taala, saur anjeunna nurutkeun riwayat Al-Bazzar aya hiji katerangan kieu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala harita teh diwanohkeun ka anjeunna adzan. Jadi lamun nurutkeun katerangan ieu mah adzan teh minangka salah sahiji oleh-oleh Isra sareng Mi'raj. Gitu. Mung nalika Nabi lungsur ka ieu bumi nyaeta ka Mekah, lafaz adzan teu acan diajarkeun ku anjeunna. Jadi anjeunna masih kene naon ngantosan momen lamun ayeuna mah. Wanci anu mustari, momen anu pas gitu kangge ngadugikeun ngeunaan adzan. Margi tong boroning adzan. Bujeng-bujeng masalah adzan. Dalah masalah salat oge pan teu acan imeut. Jadi abot lamun teh mah nya adzan nya salat, wah kaifiyah sagala rupa disakaliguskeun. Artina aya tahapan-tahapan. Nah, wangsul deui kana hiji riwayat anu didugikeun ku Al-Bazzar. Saur anjeunna harita waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala, anjeunna diwanohkeun dikenalkeun adzan. Tah ieu cenah adzan teh. Adzan teh minangka panggero. Panggero naon? Panggero sangkan salat berjamaah. Lajeng harita teh anjeunna dipiwarang ngadangukeun. Jadi anjeunna dipangdangukeun. Mun ceuk urang mah, ya Muhammad saur Jibril teh. Ayeuna anjeun kudu ngadengekeun sora adzan. Tah ieu adzan anu disyariatkeun teh. Nya we di ngaranna teh dipangdangukeun sora adzan. Di mana? Di langit ka-7. Di langit ka-7. Tah tos kitu teh lajeng Jibril alaihissalam nyamperkeun anjeunna. Lajeng anjeunna miwarangi maman salat jamaah. Jadi hartina
Artina ya, lamun urang naon teh ngangge dalil nu ieu. Margi da saur sababaraha ahli hadis, ieu hadis teh gorib. Hadis ieu teh gorib. Mung nya kangge bahan pertimbangan, tinimbangan kangge urang sadaya horeng adzan teh sajarahna nyaeta nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di dinya anjeunna disinangadangukeun lafaz-lafaz adzan, kalimah-kalimah azan, ungkara-ungkara azan, teras weh Jibril teh nyamperkeun anjeunna. Lajeng Jibril marentah miwarang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge ngimaman salat jamaah. Sabab adzan teh kahiji ngabejaan waktu salat, kadua nyaeta ngabejaan yen salat jamaah rek dimimitian. Nya rek dimimitian. Jadi adzan teh aya manfaatna, aya gunana. Nya Nabi Muhammad dipiwarang imaman. Padahal harita teh di langit katujuh teh cenah aya Nabi Adam sareng Nabi Nuh alaihi wasallam. Cobi. Nabi Adam, Nabi kahiji, Nabi munggaran. Nabi Nuh, Rasul munggaran. Langsung di dinya teh anjeunna jadi imam salat. Oke dina eta jamaah teh sanes Nabi Adam sareng Nabi Nuh wungkul. Nanging sakumna pangeussi langit ngiring salat jamaah. Sarta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan widi Allah Subhanahu wa taala diangkat jadi imam. Numawi kondisi ieu teh nuduhkeun yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta langkung punjul, langkung utama, Sayyidul Anbiya. Minangka nabi anu pangunggulna mungguh Allah Subhanahu wa taala. Tah ku ieu kajadian teh Allah merenyaho kasakumna ahli langit, kasakumna padumuk langit yen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh boga kadudukan, boga posisi anu utama, anu unggul tibatan nabi-nabi anu sanesna. Numawi anjeunna disebut Sayyidul Anbiya atanapi Sayyidul Mursalin. Eta panginten pamirsa. Nurutkeun hiji katerangan. Mung ieu katerangan teh rupina nya ku sababaraha ulama mah teu dijantenkeun dalil. Sok sanaos ieu kisah teh ieu lalakon teh kebek ku hikmah. Insyaallah da urang ge kana ieu carita teh moal nolak. Margi pan dan memang leres kitu nyatana ieu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya. Allahu a'lam bishawab. Tajanten saur para ahli hadis hanjakal ieu hadis teh gorib. Hadis gorib teh nyaeta hadisnya henteu loba anu ngariwayatkeun. Benten sareng hadis anu seueur ngariwayatkeun. Numawi darajatna teh mutawatir. Ari ieu mah gorib. Anapun nurutkeun hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim ngeunaan ieu adzan teh yen adzan teh saur anjeunna mimiti digalindengkeunana teh harita waktu di Madinah tahun kahiji hijrah. Ieu sakumaha anu diriwayatkeun ku Ibnu Umar radhiyallahu an. Jadi upami ditaros iraha mimiti ayana adzan, ya, kalau lobaan ulama, kalabat urang sadaya, oge dina Bulughul Maram panginten, upami telepat mah, didinya diuningakeun yen nurutkeun sajarah historisna adzan teh digalindengkeun nyaeta waktu tahun kahiji hijrah di Madinah. Didinya aya lafaz adzan teh. Oge lafaz adzan teh upami dipaluruh deui horeng ku Allah didugikeunana teh henteu ka nabi tapi ka sababaraha sahabat. Persisna nyaeta sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Tah saur anjeunna abdi teh dina hiji peuting ngimpi
ngeunaan lafaz-lafaz adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar jeung saterusna. Nya dilalakonkeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ku Kangjeng Nabi diestokeun yen impian anjeun teh bener. Mohon numawi dina hadisna oge diuningakeun innaha laru ya hakun. Saestuna impian maneh teh impian anu bener. Insyaallah, insyaallah. Fakum ma'a Bilal. Ayeuna mah kumaneh panggihan Bilal. Fa alqi alaih, ajarkeun ka anjeunna. Talaki muncul urang mah. Mohon da Abdullah bin Zaid anu nampi lafaz-lafaz adzan teras dilaporkeun ka Kangjeng Nabi, Nabi panuju da panginten teu samata-mata panuju upami anjeunna teu nampi restu ti Allah Subhanahu wa taala. Cenah jiga ditu. Panggihan Bilal ajarkeun ka anjeunna lafaz-lafaz anu bieu. Ajarkeun. Maro aita naon anu kumaneh kaimpikeun teh. Fa innahu anda sautan minka. Naon sababna? Sabab saur Nabi sora Bilal mah leuwih bedas tibatan anjeun. Tuh, jadi syariat adzan teh tiasa disebat unik. Ya. Tiasa disebatkeun aya sababaraha kajadian anu memang aheng. Luar biasa tuh pamirsa. Mun ceuk otak urang, nah atuh adzan teh sanes langsung ku Allah didugikeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nah make didugikeun ka salah saurang sahabat. Teras impenan Abdullah bin Zaid oge teu samata-mata anjeunna hungkul sing horeng Umar bin Khattab radhiyallahu an ngalaman impenan anu sami. Ngan panginten kapayunan ku Abdullah bin Zaid ngalaporkeunana ka Nabi. Dalam teh mah payunan Umar panginten nu sohor teh hadis Umar. Nah, ku sabab nu pangpayuna laporan ka Nabi teh Abdullah bin Zaid nya weh adzan teh lafaz-lafazna langkung katelah ti Abdullah bin Zaid. Kitu panginten kirang langkungna. Saur Umar bin Khattab teh geuningan bener. Geuningan sarua ngimpi teh. Cing urang masuk ngimpi sarua teh. Kungsi tah harita oge sim kuring teh ngimpi ka mana? Ngimpi piknik ka Pangandaran. Nya. Dicaritakeun rek-dek ka Pun Bojo. Sing horeng saur Pun Bojo geuningan sarua abdi ge ngimpi ka Pangandaran, panggih teu? Tah eta jadi masalahna teh, teu panggih. Padahal ngimpinya, padahal ngimpi. Tah nu ngimpena Abdullah bin Zaid teras Umar bin Khattab oge ngalaman impenan nu sami, lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngarestuan kana naon anu diimpenkeun ku Abdullah bin Zaid, lajeng anjeunna miwara da panginten sora jeung suanten Abdullah bin Zaid mah kurang bedas. Namawi cenah maneh gara panggihan Bilal ajarkeun ka anjeunna sabab sora Bilal mah anda sautan minka. Leuwih bedas, leuwih kuat, leuwih nyaring, leuwih naon teh, leuwih boga power gitu ta, boga tanaga gitu ta. Toa mun aya namanya, mohon Bilal mah meureunan 1000 watt gitu ta. Nya ayeuna sajen mah 5 watt, ieu mah 1000 watt, tarik naker. Ajar cenah Bilal, ajarkeun. Ngong we adzan Bilal teh, ta eta cenah mimiti adzan anu digalindengkeun ku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minangka kahiji mere wawaran, mere beja ka sakumna muslimin muslimat yen waktu salat geus datang. Waktu salat geus tiba. Nu kaduana wawaran yen salat jamaah rek gera-gera diadegkeun. Geuwat maraneh gura-giru gera moro ka masjid. Geuwat. Buat wudu, nah di imah wuduna, nah di tempat wudu masjid mangga eta mah teu langkungan, tempat wudu di bumi eta langkung utama. Margi upami urang ayeuna ngalengkahkeun sampean urang dina kaayaan bersih sabada susuci alias sabada wudu insyaallah. Kadar jeung darajatna langkung unggul tibatan urang wudu di tempat wudu nu aya di masjid.
Kitu kirang langkung. Janten eta pamirsa patarosan anu kadua. Walaran tina patarosan nu kadua. Ti mimiti iraha adan digalindengkeun. Adan digalindengkeun ti mimiti tahun hiji hijrah. Nyaeta di Madinah. Hartosna nalika Nabi hijrah ti Mekah ke Madinah. Insyaallah ieu masih aya kaitanana, hubunganana, relevansina sareng Al-Muharram. Ya. Jadi Al-Muharram parantos ngantunkeun urang sadaya puncakna ya. Sok sanaos ayeuna masih keneh teu acan dugi ka patengahan, sakedap deui patengahan Al-Muharram. Al-Muharram puncakna nyaeta tanggal 10 nu katelah Asyura teh. Puncakna Al-Muharram. Numawi Nabi ngajak ka urang sadaya kangge ngalakonan saum. Anu sehat nu teu aya wagelan kangge kaum Hawa panginten nya wayahna eta mah. Insyaallah aya amalan-amalan anu sanesna anu tiasa dilakonan lian ti saum. Taksesana hayu urang manfaatkeun ku amalan-amalan anu biasa dilakonan sadi dinten. Kada ieu sok sanaos 10 Muharram tos kalangkung nya puncakna tos kalangkung tapi ulah lalawora. Biasana urang teh caliweura gagabah nalika urang geus ngantunkeun poe-poe penting. Nalika urang geus ninggalkeun bulan-bulan penting gitu. Lamun teh mah Al-Muharram bulan diharamkeun perang, ya. Bulan diharamkeun papaseaan, pacengkadan, nepikeun ka kaluar getih, tah lain hartina geus Muharram bebas henteu. Jadi urang kedah langkung konsentrasi. Mugi-mugi spirit sumanget galura Al-Muharram teh terus nyambung tiasa ngesian bulan-bulan sabadana ku amal-amal anu utama. Insyaallah lamun teh mah saum sapoe bisa ngalubarkeun dosa-dosa urang sataun ka tukang, ieu teh pahala anu kacida luar biasa. Laras, insyaallah. Eta nu kadua nya pamirsa. Jadi ti awit Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah didinya disyariatkeunana adzan sarta lafaz adzan teh nyaeta minangka lafaz-lafaz hasil impenan salah saurang sahabat Nabi nyaeta Abdullah bin Zaid lajeng diestokeun dinyakeun ku Umar bin Khattab margi anjeunna ngalaman impenan anu sami atanapi ampir sami. Allahu a'lam. Sarajengna nu katilu pamirsa, naha make kudu adzan. Aya naon atuh dina adzan teh gitu. Naha make kudu adzan. Da teu adzan ge teu nanaon nya. Teu nanaon. Komo anu tara ka masjid mah. Sabab aya oge pasualan ieu nu naros ka simkuring. Pak Ustad cenah abdi teh gaduh caroge tapi ari salat teh di bumi wae kumaha cenanya. Ya bimbing we atuh pasihan motivasi syukur-syukur tiasa dipasihan ilmu gitu. Tah mugi-mugi we anu naros kitu teh ayeuna nongton gitu tah. Mohon. Jadi nah make kudu adzan. Da teu adzan oge insyaallah salat masa. Salat masa. Teu adzan oge gitu. Margi pan adzan mah diparentahkeunana teh sebat we taun ka hijrah. Ari salat pan sameme hijrah ge tos dipardukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nalika Nabi di Mekah. Mawi didinya nage subhanalladzi asra bi 'abdihi lainal minal masjidil haram ilal masjidil aqsa jeung saterusna. Tah dina lalakon Isra jeung Mi'raj teh pan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenging parentah langsung ti Allah nyaeta salat fardu anu 5, anu asalna 50. Tapi pahalana lamun dilakonan ku urang insyaallah tetap 50. Insyaallah. Kenging diskon ti Allah kacida ageungna. Diskona ageung tapi pahalana oge ageung. Insyaallah. Teta.
Jadi naha make kudu adzan. Ieu teh nyokok kana hiji hadis. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika, "Lau ya'lamun nasu." Lamun teh mah manusia apa? Manusia nyaho. Lamun teh mah urang nyaho. Urang apa? Ma fin nida. Naon nu aya dina an-nida. Tah jadi arti sejentina adzan teh an-nida. An-nida teh panggero sami ya. Lamun teh mah jelema nyaho ngarti paham kana eusining panggero eusining adzan anu digalindengkeun ku saban-saban muadzin. Rek make sapeker, rek teu make sapeker nya. Eta teh wasofil awal jeung saf awal, saf panghareupna dina salat jamaah. Summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih. Tuluy maraneh teh teu bisa ngagalindengkeunana. Kajaba kudu di lotre, kudu diundi, pasti maraneh bakal migawe eta perkara. Jadi lamun teh mah maneh ngarti, marne nyaho bakal paheula-heula adzan teh. Sabab adzan teh gede ganjaranana. Agung pahalana adzan teh. Jadi adzan teh lir naon? Lir saf awal. Saf awal. Jadi hebatna muadzin teh kieu pamirsa. Kahiji lamun anjeunna ngagalindengkeun adzan. Oh ieu ganjaranana luar biasa. Anu kadua, rata-rata muadzin lamun ayeuna salat jamaah nya pasti ayeuna teh di saf kahiji. Memang aya teu muadzin di sapang tukangna. Oh sok aya eta oge. Nya. Nya eta muadzin anu kurang hidang atanapi can hidang. Aneh eta muadzin di hiji masjid lamun geus adzan lain cicing deket mikrofon. Tapi ngadon pindah ka tukang. Tuluy komatna teh di tukang bari leumpang deui. Ya Allah ya Robbana cik teh ieu muadzin. Ieu nuduhkeun rendahna jeung handapna ilmu anjeunna, ilmu muadzin. Jadi muadzin nu panghadena mah nyaeta muadzin anu boga ilmu. Anu boga kaweruh, anu boga pangarti. Mustahil muadzin anu ngarti manehna bakal aya di saf kadua katilu komo pang tukangna. Pasti sapna teh pangheulana, pangpayuna. Kahiji manehna meunang pahala tina adzan, nu kadua manehna meunang pahala tina saf nu kahiji. Luar biasa pamirsa. Numawi ku Nabi ditetelakeun lau ya'lamun nasu ma fin nida wasofil awwali. Lamun teh mah jelema-jelema ngarti nyaho kana eusining panggero, eusining adzan, tuluy kautamaan saf awal dina salat jamaah. Tsumma lam yajidu, tuluy maranehna teu bisa manggih atanapi teu bisa adzan, teu bisa jadi muadzin nya. Tuluy maranehna teh teu bisa jadi muadzin atanapi teu bisa ngeusian saf anu pangheulana. Lamun teh mah kudu diundi, kudu dilotre, kudu dikocok. Nah, kudu dikocoloknya, sanes dikocok. Kudu dikocolok, pasti maraneh teh bakal ngocolok saha-saha wae anu adzan, saha-saha wae anu kudu disap pangheulana. Kitu ku Nabi. Bakal paboro-boro lamun ngarti. Tapi alhamdulillahnya pamirsa, duka teu ngarti duka naon. Da sakapeung mah sap nu pangheulana teh ngadon pasurung-surung. Maneh dihareup, padahal sap nu pangalusna teh nyaeta sap anu pangheulana, sap anu pangpayuna. Jadi eta. Jadi aya naon dina adzan teh? Aya kautamaan anu luar biasa. Aya kautamaan. Sok sanaos tadi prosesna teh hasil impenan Abdullah bin Zaid. Tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetelakeun ditandaskeun ieun. Dina adzan teh aya mang pirang-pirang pahala. Aya mang pirang-pirang ganjaran. Keur para muadzin insyaallah lamun teh mah nepikeun ka ayeuna rotibahna nya, rotibahna sanes kotipah ye, rotibahna ngan sakitu nya teu asup teu manjing kana naon ngaranna teh upah minimum lamun zaman kiwari mah tong hariwang, tong sedih
kabutuh salira bakal dicumponan disampurnakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Tenang. Nya lamun jadi muadzin Masjidil Haram atuh da kantenan. Dijamin segala rupina insyaallah nya. Ya, mugi-mugi orang oge. Dikadarkeun jadi muadzin musola, jadi muadzin tajuk, sanes Masjid Agung, sanes Masjid Raya, sanes Masjid Agung insyaallah. Pahla nama sami nya. Sami. Lamun teh mah kudu dilotre, kudu diundi, kudu dikoclok, pasti jelema teh bakal paboro-boro ada. Tanu mawi di sababara masjid mah aya jalmi teh sok paboro-boro adan. Ku sababnya bisi dimatakeun dijadwal we, poe ieu saha kitu dijadwal. Ngan tangtos lamun teh mah hoyong janten muadzin swanten nya teras panjang napas terus powerna kekuatanana eta teh kedah dipertimbangkan nya kedah ditimbang-timbang eta teh ulah moda hayang jeung kawani hungku ari ka mampu kurang kungsi eta ge harita oge sim kuring teh ngalaman kieu pamirsa tapi punten ya mah aya bapak-bapaknya salirana teh jangkung gede. Sanes jamaah. Mung anjeunna teh sok ka masjid we ari lohor teh. Ieu mah samemeh sasala di masa memeh pandemi. Rajin teh kitu. Sok ngahajakeun kitu ka masjid anu sim kuring dumuk di dinya. Anu hiji mangsa hoyong adzan, kawitan mah teu acan diwidian. Mung lami-lami ku sabab atos teu birek ieu si bapa ieu hoyong adzan nya dipasihan we lolongkrang sok tahmik teh dimanfaatkeun kitu ngan nalika anjeunna ngong adzan da teu kuat atuh sadayana hayang gumujeng nah da sorana nyempreng ari awak jangkung gede ari sora awang punten ieu mah pamirsa ya oh sanes ngahina ieu mah sanes nyawad sanes mung nya kitu teh lah geuningan ari jalmi nya mohon keun we gumujeng oge keun we teu sawios-wios sakintena gumujeng teh matak jadi kabunga matak jadi naon teh energi kangge urang sadaya positif urang candak positif na we insyaallah jadi kahadean gitu mung ti mimiti harita teu aya deui tah eta jalmi teh sakali-kalina da eta mah atuh sim kuring harita teh ngimaman salat lohor da rakaat katilu mah inget deui karena naon teh sora anu nyempreng ujug-ujug hayang seuri hayang gumujeng gitu malah aya jalmi dipengker mah nalika anjeunna ngahaleuangkeun adzan teh tadina di jero masjid nalika nuturkeun sora lafaz-lafaz anjeunna jadi keluar masjid jiga nama teu kuat hayang gumujeng tapi teu naon lah mohon alhamdulillah nya jadi aya kandungan anu luar biasa dina adzan teh aya kandungan luar biasa lamun maneh nyaho tahartina nyaho jeung henteuna ieu gumantung kana kailmuan urang sewang-sewang. Naon kautamaan muadzin teh? Sababaraha ulama netelakeun yen muadzin teh leuwih utama darajatna manan imam salat. Bayangkeun aya anu gaduh pamadegan sababaraha imam ya sababaraha imam malah jumhur ulama kajaba panginten mazhab ulama mazhab Hanafi gaduh kamufakatan di antawisna nyaeta yen martabat darajat muadzin teh eta leuwih unggul tibatan imam. Mudah atuh ari muadzin marek teu unggul kumaha. Sumpingna ka masjid teh pasti memeh datang waktu sholat. Maknya ayeuna misalna teh ayeuna lohor jam 12 upamina teh mah manehna teh ka masjidna jam 12 henteu. Pasti nah setengah jam samemehna minimal saparapat jam samemehna manehna geus indit ka masjid. Tah ku inditna ku ngingkigna memeh asup waktu sholat ge eta geus hiji kautamaan. Eta panginten di antawisna.
Jadi aya pahala-pahala anu ku urang teka irongnya pamirsa. Tah ieu teh nyokok kana sababaraha ayat. Di antawisna nyaeta nyokok kana surat Fussilat. Surat ka-41 ayat 33 gitu pamanya telepat mah. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha." Saha sok saha teguh ku maneh saha jalma nu panghade-hadena ucapan iwati jalma anu ngajak ka Allah jeung ngajak migawe amal soleh. Memang ya ayat teh ungkarana umum, lafazna umum, tapi ngawangku kana adzan. Nusok ngagalindengkeun adzan teh muadzin. Jadi cing saha sora-sora qaul omongan nu panghade-hadena hiji jelema kajabati muadzin gitulah lamun konteksna teh muadzin gitu. Lamun konteksnya penceramah tukang khutbah mubalig nya panginten teu aya ucapan nu pangsahe-sahena iwati mubalig sabab anjeunna mah da'a ilallah wa amila shalihan. Pon kitu deui urang nalika mere nasehat insyaallah. Jadi upami urang ayeuna disungkeun, dipundut ku hiji jalmi, ku hiji lembaga, punten sana ustad, punten sana salira, upami teu aya wagelan mah dihaturan kangge ngadugikeun tausiah nasehat amanat. Tah ku urang teh diestokeun, urang khutbah, urang masihan nasehat insyaallah. Urang teh kaasup jalma anu ahsanu qaulan. Anu panghade-hadena omongan nyaeta anu ngajak ka Allah. Ngajak kana jalan Allah, ngajak kana bebeneran anu geus dipuguhkeun nu digas guratkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu dalilna. Jadi muadzin teh nyaeta jalmi nu panghade-hadena qaulan, omongan, ucapan. Anu kadua, ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditetelakeun al muadzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Ari para muadzin teh mangkeuning seueurnya pemirsa. Mimiti muadzin Bilal bin Rabah dugikeun ka muadzin zaman kiwari. Dugikeun ka zaman kiamat engke, akhir zaman. Yen para muadzin teh jaga dina poean kiamah, beheung-beheungna bakal pararanjang. Di dunia ge pan ayeuna aya geuningan pamirsa, aya sababaraha naon teh sekeseler atanapi suku bangsanya anu ciri khasna teh beheungna pararanjang. Sabab beheungna make eta geuningan siga geulang ka dieu nya terus nepikeun ka panjang beheungna teh. Ta eta mah sanes muadzin eta mah. Tapi duka naha bet dikitukeun Allahu a'lam. Tah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkeun yen jaga engke dina poean kiamah teh al muadzinuna para muadzin mah bakal nyaeta du panjang-panjang beheungna. Bakal jadi makhluk manusia nu panjang-panjang beheungna. Beheungna teh bakal panjang. Bakal panjang. Ya, insyaallah. Lamun teh mah urang jaga di akhirat dipanjangkeun nya beheung urang, insyaallah panginten urang teh bakal boga naon teh bogal boka punten. Insyaallah nu boga ilmu mah moal soak nalika nalika dikumpulkeun di mahsyar teh nalika beheungna panjang, beheung urang panjang teh alhamdulillah ya gitu. Percaya diri. Tapi lamun ayeuna urang panjang beheung di dunia kira-kira kumaha? Insyaallah nya. Nya ieu mah urang hartian ieu we, urang hartian ala kadarna. Ulah dihartian cenah ieu mah lain naon teh? Lain hakiki ieu mah maknawi Allahu a'lam. Mung tetela tukang adzan mah insyaallah engke teh bakal dibere tanda anu istimewa mung Allah Subhanahu wa taala. Santeuna lamun urang boga tanda anu diterangkeun ku Rasulullah, urang bakal tenang. Margi pan engke mah teu gaduh tiket naon-naon. Di padang mahsyar mah pan teu nganggerak suka. Sadayana ge bulucun. Teu salambar-lambar acan anu nutup anggota badan urang.
ditakdirkan panjang ya, ya leher beheung urang panjang insya Allah. Insya Allah urang teh bakal bunga. Naon sababna? Ya Allah ya Robbana, lamun teh mah urang teh bisa ngomong teh bisa naon, insya Allah ieu jadi bukti. Jadi bukti ya. Bari nu sok adan mah pan ieu oge napasna panjang tak engke ge beheungna panjang gitu. Nah si gajar apa Allahu a'lam. Nah, jadi tiket lah pamirsa, tiket. Parging ke mapan tanyepang itu tanyepang ieu. Rapot teh acan dibagikeun, kitab teh acan disodorkeun. Tah anu nyampak teh di antawisna nya eta ieu. Eta nu kahiji. Oge ahli wudu insyaallah bakal cahayaan ke dina damisna. Pipina pangambungna bakal cahayaan. Anu sok wudu mah gitu. Janten muadzin mah engke teh nya anggota naon teh beheungna, nya pipina, pangambungna, damisna, pamunteunna sagalana bakal cahayaan. Tah jadi pepeurieun urang tara adan atau wudu-wudu sing lantis gitu. Ulah ieu mah wudu tara adan mumu saha maneh saha nya teu boga bakal pisan insyaallah. Insyaallah. Hadis nu kadua ngeunaan unggulna muadzin. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam al imamu dhaminun. Ari imam mah nu ngajamin. Nu ngajamin makmum. Wal muadzinu mu'tamanun. Ari muadzin mah nu dibere amanah ku Allah sareng ku Rasulna. Imam mah saukur ngajamin jamaahna. Jamaahna loba, insyaallah loba pahalana. Tapi muadzin mah pamirsa teu ngukur kana sabaraha jumlah anu ka masjid. Tapi muadzin mah ku Nabi ditetelakeun mu'tamanun. Anjeunna teh pihak anu dipasihan amanah. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadoa, Allahumma arsyid al-a'immah. Ya Allah, mugi-mugi anjeun masihan pituduh ka para imam. Waghfir lil mu'minin. Oge bere pangampura magfirah ka para muadzin. Tuh doana ge dibedakeun. Ari ka imam mah ngadoana teh, ya Allah pasihan pituduh para imam teh. Ari kangge muadzin mah ya Allah kaula minta pangampura keur para muadzin. Jadi muadzin sakali ngagalindeungeun adzan kahiji ngabejaan waktu salat geus nepi, geus tiba, geus datang. Kadua ngabejaan rek salat yen salat jamaah rek gerak-gerak di mimitian. Nu katiluna nalika anjeunna ngagalindeungeun adzan teh salian ti amal soleh ieu meunang doa, meunang syafaat ti Nabi sallallahu alaihi wasallam yen dosa-dosana bakal dihampura. Kantenan malaikat bakal mamentakeun pangampura keur para muadzin. Nu matak muadzin nalika ngagalindeungeun adzan teh sing bener niatna nya ulah ngarep-ngarep dunia, ulah ngarep-ngarep menang bonus benang itu benang ieu ulah, tapi kudu lillahi taala. Insyaallah pahlana luar biasa. Kan tenan lamun urang gaduh murang kali daek adzan, alhamdulillah. Bakal eta teh kangge urang sadaya. Jariah kangge urang sadaya pamirsa. Nu matak di pasantren-pasantren, terus di universitas Islam. Lamun ngayakeun KKN teh, di dinya program anu realna teh nyaeta saban siswa, saban santri, saban mahasiswa kudu daek adzan. Lalaki ya, kudu daek adzan. Dipaksakeun di dinya mah, dijadwal. Malah muadzin anu biasa ngagalindeungeun adzan ge ngisad heula, ngelehan heula. Naon sababna? Ieu aya barudak, aya murang kali, aya naon teh? Nyalah nonoman. Dibere heula mikrofon. Insyaallah. Jadi lamun urang kahiji jadi guru, nya kahiji jadi sepuh, kedua jadi guru, jadi dosen, jadi ustad. Di hiji pasantren, di hiji paguron luhur. Terus ngayakeun kegiatan KKN,
PKKJ, PLKJ, naon we lamina malah. Teras didinya teh aya praktek-praktek nyata, praktek-praktek real nu dibutuhkeun ku masyarakat di antawisnanya eta jadi muadzin insyaallah tegep pahalana, tegep nya. Tanu mawi cenah ku ieu katerangan nya hiji nyaeta ayat wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Teras nu kadua nyaeta muadzin teh panjang beheungna sarta nu katilu yen muadzin teh muktamanun pihak anu dipaparinan amanah ku Allah Subhanahu wa taala sareng Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Lamun eta muadzin teh bisa nyepeng amanahna kahiji adzan tepat waktu. Nya kada ye muadzin teh sok 5 menit can nepi ngong adzan eta mah teu amanah. Jadi lamun ayeuna jadi muadzin lamun hayang pol pahalana lakonan eta waktu anu geus aya teh tuturkeun eta waktu. Jadikeun pituduh. Insyaallah lamun misalna jam 12.58 adzan oge 11.58 adzan oge 11.58. Insyaallah ieu muadzin teh amanah gitu. Amanah. Insyaallah dari imamah ngan ngajamin jamaahna we hungkul. Komo jamaahna teh nganduaan. Ari muadzin mah teu urusanana sareng Allah jeung Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Nah, jadi salianti manehna meunang pahala tina ngagalindeng adzan, tina ngajak jalmi-jalmi. Oge Nabi geus meredih ka Allah. Ya Allah, saha wae nu adzan sing jadi pangampura wasilah nu bisa ngahampura dosa-dosa eta muadzin. Insyaallah. Jadi loba pisan pahalana. Nu mawi Rasulullah ge lamun teh mah jelema nyaho naon anu aya dina eusining anida azan pasti bakal paboro-boro jadi muadzin teh. Bakal paboro-boro. Ya. Ku sabab paboro-boro nya pasti lamun teh mah kudu dijadwal, pasti bakal nuturkeun jadwal kitu lamun dikontekskeun kana zaman kiwari. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oge kaum ibu teu kedah ningnang, kedah hariwang, teu kedah. Cenah ibu mah teu tiasa adzan atuh posisina sing emut. Ibu ye, kaum ibunya lamun teh mah dikersakeun gaduh putra pamagat nya. Nya tanapi salaki lah gitu. Salaki teh sok adzan insyaallah. Ibu ge bakal kabagean pahalana. Angot lamun gaduh murang kali pamagat geus dewasa geus sawawa adzan geus kitu teh alus deui adzanna batur teh rarasepeun insyaallah ngalir pahalana nya ngalir pahalana matak sing nyaah ka muadzin teh sing nyaah ka muadzin teh ulah ieu mah aduh aya jelema anu lak-lak dasar nyarekan muadzin teu gableg kira-kira gitu. Lamun teh mah manehna nyaho naon nu aya dina eusining adzan kalebet jalma nu sok ngagalindeng adzan alias muadzin teh moal lalawora moal gagabah komo tutunjuk kitu kieu ka muadzin teh komo diomongan kasar terus dicawad anggeus we nya. Jadi sakali deui muadzin tangtos kedah gaduh bakal insyaallah eta mah rupina dina pedaran anu bakal datang nya mugi-mugi dina minggu nu bakal datang tiasa medar minangka sambungna tina pedara nu ayeuna. Tah eta panginten nu pamungkas panginten pamiarsanya. Margi tos geuningan waktosna ya ieu teh. Atuh hari kitu mah imam teh teu leuwih utama tibatan muadzin teu kitu. Saur ulama kalangan Hanafi mah posisi Nabi, posisi khalifah, para khalifah sabadana can kacaturkeun ngagalindengkeun adzan. Sok iraha Abu Bakar, sok iraha Umar bin Khattab, sok iraha Utsman bin Affan, sok iraha Ali bin Abi Thalib ngagalindengkeun adzan. Henteu. Radhiyallahu anhum da aranjeunna mah jadi khalifah sabada Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaligus oge jadi imam salat. Jadi nuduhkeun saur ulama mazhab Hanafi mah
posisi derajat martabat imam langkung unggul tibatan muadzin gitu. Ya, Allahu alam. Tos we nama tong dipadung dengkeun. Mana atuh nu leuwih bener tos we. Insyaallah jadi imam hade sabab dominun. Imam teh nu ngajamin. Nu ngajamin dominun. Lain domino mah kartu. Dominun nu ngajamin. Nu ngajamin sadayana insyaallah. Insyaallah. Janten imam kedah gaduh tanggung jawab anu luhur. Lamun ayeuna imam gaduh tanggung jawab anu maksimal lah sebabnya insyaallah. Meh salat dirapihkeun heula salatna, sing lempeng sapna, teras ditinggali heula. Aya nu sepuh teu, wah loba nu sepuh ye. Tong lami-lami salatna. Sigar tengah wae kitu tah. Nonoman hungkul ye bardas urang panjangkeun sana salatna insyaallah. Sanaos teu janten jaminan. Jadi imam kedah peka lah. Kedah respon karena keayaan kumaha baik. Jadi cekalangan ulama Hanafi mah posisi imam leuwih luhur tibatan muadzin. Naon sababna? Sabab aranjeuna ngangge katerangan yen Nabi sareng para sahabat anu utama teu kacaturkeun jadi muadzin. Malah Nabi milih muadzin teh Bilal. Cing saha ari Bilal. Itulah panginten. Jadi eta mah urang sanggakeun we ka Allah Subhanahu wa taala. Ulah urang minder dumeh jadi muadzin. Oge lamun urang dikersakeun jadi imam ulah sombong, ulah adigung. Kena jadi imam bisa itu bisa ieu teu kitu. Teu kitu. Bargi da ari pahala mungguh Allah mah balik deui kana paniatan urang sewang-sewang. Naon nu jadi niat urang teh jadi imam. Naon niat urang nalika urang teh jadi muadzin. Tangtos eta teh aya sababaraha naon teh kondisi keayaan anu ngan urang sareng Allah anu maha uningan. Taku kituna mugi-mugi pidangan anu munggaran ngeunaan naon teh unak-anik bab adzan tiasa jadi bekal kangge urang sadaya. Insyaallah lamun urang ayeuna ilmu ngeunaan bab adzan teh tos mundal, tos jejemnya, tos nyalah saeutikna 50% we lah kitu lah insyaallah. Anu pokok-pokona we tos kacepeng ku urang teh insyaallah. Lamun urang tos nyepeng ilmuna insyaallah urang bakal tiasa ngamaksimalkeun amalan urang dina adzan. Sabab seueur keneh amalan-amalan anu patula patali sareng adzan. Hanjakal pisan pamirsa waktu serupina tos teu ngawidian deui simkuring kangge midangkeun unak-anik dina bab adzan. Ukituna sakali deui hapunten anu kasuhun bilih dina ngadugikeunana aya lepat alpa salah sareng sagala rupina nedasi hapunten anu kasuhun. Ageng harepan naon anu didugikeun teh leres teu nyalahan teu mengpar tina papagon anu parantos ditetepkeun ku Allah sareng Rasulna oge ku ulama-ulama urang anu kapungkur. Oge mugi-mugi ieu ilmu teh sing jadi naon kompas anu tiasa ngabimbing urang sadaya yen dina ngalakonan ibadah teh urang salawasna nyoko kana ilmu anu geus tangtu, anu geus puguh, lain ukur nyanyahoanan atanapi sakadar nyaho. Tapi estu nyoko kana ilmu anu puguh, anu tangtu, anu ajeg, anu ngadeg tina wangunan hiji ilmu anu tiasa naon teh mah dipertanggungjawabkeun secara ilmiah. Sakitu nu kapidangkeun bilih ate tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur nada jembar pangampura cag sampeureun tunda aleun dipungkas wae ku doa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.